Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Putri Febi Febrianti di kelas 12 IPS 3. Di dieu abi bade ngadugikeun monolog Sunda anu judulna Ngeunteung karya Teddy Muhtadin. Ih, geus cincenis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobodot teh ya. Hehe. Jerawat. Meni bareng kieu pancet kitu. Asieun perih antep wae asa ngagokan deui tapi keke asa jadi nyari keun urang ingken nepi ka asakna jiga cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumbut budak cahaya anu sumorot di soca anjeun akang nya bener jadi panyari geuning panyari kanu banget kuring. Ari ceuk batur mah kuring teh ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis teh nyeples pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalaka nini kuring. Naon deui nya nu ciga mamah teh? Oh nya biwir jeung buuk ciga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak mah ngalaka bapa. Malah lebah lempang oge ceki pisan para-para ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa nya ari bapa ti saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring cenah eta oge. Tapi kuring teu kungsi tepang anjeunna tos ngantunkeun mugi cin ditampi iman Islamna diasi ku Gusti Allah nu Maha Suci. Euleuh eta saha anu kaluar tina kalangkang banget kuring? Walah, beuki ngalobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah. Dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bau, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngebat panjang deui panjang pisan ngaliwat abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun ka nini, ka aki, ka indung, ka bapa, terus ka muara dina diri kuring. Nah, aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikokotor moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur mejeuna bungah. Cinta mekar dina dada barengan jeung jerawat melentung dina pipi. Geura ngarandahkah terus kembangan terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sina ngamalir terus ka anak, ka incu, ka buyut, ka bau, terus nepi ka katurunan pangjauhna. Pancen kuring bajaung sakuat tanaga. Sangkan eta kasucian wahana cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah ku jerawat beuki asak ieu hate beuki nyautan. Akang ari ayeuna di mana? Sakitu wae ti abdi, hapunten kana kalapatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.